Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1860 hiji nomor 40 genap. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna nyaeta Pangaweruh. Ieu yasana Dr. Andes Med Sarmo Sadria. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Lamun dina waktu ka tukang-tukang, pangpangna dina zaman samemeh perang, kasakit-kasakit teh kacida dipika gigisna. Dina waktu ayeuna kasakit kanker geus mimiti jadi bahan carita di mana-mana. Kasakit TBC anu baheula kacida dipika sieuna lantaran bangga ngubaranana jeung gampang tatalepana, kiwari mah soal nu teu sabaraha dipika gigisna ku ayana ubar-ubaran khusus jeung manjur hasiatna keur merangan eta kasakit. Nyaeta ubar-ubar PHS, INH, jeung streptomycin. Asal bae sabar jeung rajin ngubaranana lantaran merlukeun waktu nu rada panjang mang bulan-bulan nepi ka naunna. Operasi bayah keur ngubaran kasakit TBC bayah ayeuna geus carang dijalankeun. Ku ayana ubar-ubaran nu kasebut di luhur. Kajaba dina kaayaan anu kacida merlukeunana eta tindakan. Sanajan kitu, urang kudu tetep waspada. Ulah rasa mokaha ngajaga diri nyingkiran eta kasakit. Sabab jumlahna penderita TBC di negara urang masih keneh loba. Ku ayana sosial ekonomi anu can nyugemakeun, ditambah kurangna pangaweruh dina hal kesehatan. Salianti eta loba keneh anu gering pagaliwota ulu biung dina kagiatan hirup sapopoe kulantaran kasakit ngareunggeuy. Turu manehna perlu neangan kipayah atawa memang lantaran manehanana henteu ngarasa yen dirina kakeunaan ku eta kasakit. Nya maranehna nu ngajadikeun sumber infeksi di mana-mana teh. Balik ka judul di luhur, maksudna ieu karangan rek ngabahas soal kanker. Kulantaran Mangle mah lain majalah Pangaweruh, atuh dina ngabahasna oge moal rek sacara ilmiah, tapi sacara populer, sacara biasa, sederhana, nu dipalar sangkan gampang kahartina, pikeun nambahan katerang, sugan aya gunana keur kasehatan sarerea. Nya kumaha ari nu disebut kasakit kanker teh? Kanker teh ngaran kasakit kaasup golongan kasakit jajaran anyar, daging jadi atawa tumor. Nu dimaksud teh tumor jahat. Sanyana kecap kanker teh hiji istilah pikeun salah sahiji jenis tumor jahat. Tapi dina omongan sapopoe mah nu dimaksud ku kecap kanker teh nyaeta kasakit jajadian anyar anu ngaruksak secara umum. Aya oge tumor nu teu ngaruksak, tumor lindek, tumor ngandung harti benjolan dina badan anu tadina teu aya sapertina bae bisul. Dina Mangle nomor 41 nomor lebaran aya karangan kintunan saderek UUNED anu nerangkeun kajadian manusia dina kandungan nepi ka lahir, hiji sel endog ti indung anu geus ngahiji jeung sel mani atanapi sperma ti bapa lantaran hasil saresmi terus ngalkahan tina hiji sel jadi 2, 4, 8, 16 sel jeung saterusna. Sanggeus kitu eta sel-sel ngayakeun diferensiasi, hartina aya gundukan sel-sel anu jadi sel-sel kulit, aya anu jadi sel-sel tulang, daging, otak, getih jeung sabangsana. Nya lila ti lila ngajanggelek jadi manusia leutik. Orok anu dina waktuna dilahirkeun ka dunya. Saterusna kaayaanana beuki lila beuki sampurna. Sel-sel teh terus ngarekahan jumlahna nambahan terus nepi ka manusia jadi dewasa.
dina badana geus henteu ngagedean atawa ngajangkungan deui. Ti harita mah nambahanana sel-sel teh ngan saperluna bae pikeun ngaganti sel-sel anu geus ruksak atawa leungit. Sel-sel teh narambahan nurutkeun aturan-aturan nu tangtu anu kasida beresna, rapih, henteu pacorok saluyu jeung kaperluan sarta fungsina eta sel. Kulantaran sababaraha sabab ieu, kaayaan teh bisa barobah. Sel-sel anu tadina geus teu nambahan deui kajaba tingan saperluna teh ayeuna jadi aktif ngarekahan deui. Dina ngarekahanana jadi leuwih gancang ti sasari. Henteu nurutkeun hukum-hukum nu biasa. Estuning sakarap-karap ngadeseh ka dieu. Kitu deui fungsina jadi teu puguh. Anu antukna jadi ngaruksak sel-sel normal nu aya di sakurilingeunana. Nya ieu jajadian anyar nu ngaruksak katatanggana nu disebut kanker teh. Eta jajadian anyar teh terus ngagedean. Salian teh eta sabagian tina sel-sel kanker teh bisa lalepasan, ngilu jeung aliran getih atawa limle sumarambah ka sejen tempat ngadatangkeun kanker dina bagian badan nu sanesna. Naon sababna sel-sel anu tadina normal ayeuna bet ngadadak jadi ngarekahan deui tanpa aturan? Sababna nu pasti nepi ka ayeuna can kapendak. Panyalidikan masih dijalankan terus. Loba teori-teori anu dikaharepkeun, tapi kabeh oge can aya anu nyugumakeun aya salahna jeung aya benerna. Sawareh aya nu nyebutkeun ieu kasakit teh kaasup kasakit turunan. Jadi kasakit nu bisa diwariskeun ka anak incu. Hal ieu dibuktikeun dina percobaan-percobaan hewan, tapi buktina di manusia teu tetela. Sawareh nyebutkeun timbulna kanker lantaran eta bagian badan terus-terusan kakenaan rangsang. Upama bae teh violet, sinar röntgen atawa radium terus-terusan kakenaan cet atawa zat-zat kimia sejenna. Aya nu ngahubungkeun kanker bayah jeung kabiasaan ngarokok didasarkeun kana nambahanana jumlah wanita nu katarajang kasakit kanker bayah. Sanggeusna di antarana wanita sok loba nu ngarokok. Bukti nu pasti teu tetela. Di nyana oge ngarokok nimbulkeun kanker bayah. Jumlah ngarokona dina sapoe-poena kudu loba. Aya deui nu nerangkeun timbulna kanker dilantarankeun kasakit hormon atawa akibat infeksi bakteri atawa parasit. Aya oge nu nyebutkeun dilantarankeun ku sabangsa virus. Hama kasakit anu jauh leuwih leutik batan bakteri, nepi ka teu bisa ditingal ku mikroskop biasa. Malah aya oge nu nyalahkeun kana kadaharan atawa kabiasaan adat hirup sapopoe. Saperti kasakit TBC bae, kanker oge biasa narajang, bisa narajang rupa-rupa anggota badan. Gumantung kana sababna nu ngajadikeun, sakumaha nu geus diterangkeun di luhur. Kanker pinareup aya hubungan jeung turunan, kanker bayah jeung ngarokok, kanker kulit jeung cet, jeung sabangsana. Sanajan eta sabab lain sabab nu mutlak. Jabat teh eta urang bisa manggihan kanker tulang, kanker otak, ati, pejit jeung rea-rea deui. Di urang mineng kapendak kanker-kanker pinareup bibir kandungan dina palawangan istri, kanker tulang, bayah pejit, ati, otak jeung sajabati eta. Istilah daging saenyana jadi kurang merenah. Jumlah nu katarajang kanker beuki lila beuki nambahan bae. Hal ieu aya hubunganana jeung tambah majuna industri di kota-kota gede nu ngagunakeun bahan-bahan nu bisa ngarangsang seperti bae sinar RO, radium, zat kimia jeung sajabati eta. Oge ku jadi leuwih hadena kaayaan sosial ekonomi. Umur manusia beuki nambahan, beuki loba nu kalolot sabab kanker teh kaasup kasakit kolot. Tapi sabab nu pangutamana nyaeta kulantaran cara-cara diagnose atanapi nangtukeun kasakit nu geus leuwih maju. Nepi kasakit-kasakit nu baheula
teu bisa didiagnose kasakit kanker, disangkana kasakit sejen bae lantaran teu cukup bukti-buktina. Ayeuna mah bisa kanyahoan atawa didiagnose kanker kalawan gampang make cara nu leuwih modern. Kanker teh kaasup kasakit kolot, biasana narajang ka manusa anu umurna geus cueut ka hareup. Biasana mimiti kapanggih di antara umur 3 atanapi 40-an, sarta beuki kolot umurna beuki loba jumlahna nu katarajang. Hal ieu bisa jadi lantaran kaayaan sel-sel badan geus mimiti raruksak, gangguan hormon atawa memang rangsang-rangsang nu ngaakibatkeun geus cukup lila pikeun nimbulkeun kasakit. Tapi kanker nu narajang ka jelema nu umurna leuwih ngora oge henteu mustahil, malah aya sabangsa kanker anu khusus narajang barudak umur belasan tahun. Tapi umumna kanker narajang ka jelema nu umurna kolot kurang leuwih 50 kaluhur. Ciri-cirina ieu kasakit henteu khusus, hartina gubantung kana tempat jeung anggahota badan nu mana nu katarajang. Sakadar contona kanker bayah, tanda-tandana batuk getih nepi ka utah getih pisan, eungap, nyeri dada, mun dina uteuk ngadatangkeun rieut, sarta kalumpuhan-kalumpuhan anggota badan anu beuki lila beuki parna. Mun di istri nu katarajang kanker bibir kandungan, tanda nu mimiti nyaeta kontak bleeding alias kaluaran getih tina palawangan sabada saresmi. Mun dina pinareup atawa kulit, tangtu bisa katinggal ku panon biasa. Tangtu bae aya kasakit anu mere tanda anu sarupa, tapi hal ieu mah ngan bisa dibedakeun ku ahlina bae. Dokter make rupa-rupa cara seperti bae pemotretan, rongsen keur ningal kanker nu aya di jero badan nu teu katingali ti luar, jeung pemeriksaan-pemeriksaan sejenna. Henteu salawasna kasakit kanker nimbulkeun benjolan nu bisa ditinggal atawa dirampa. Umumna nu katarajang kanker badanna jadi ngorotan, pias lantaran kurang getih, sarta beuki lila kaayaanana beuki parna. Tapi tangtu bae kasakit kanker nu anyar keneh mah kaayaan badan oge masih seger buger, teu aya kuciwana. Kacida pentingna lamun bisa nyirikeun ieu kasakit dina kakara pisan mimiti, sabab ngubaranana jadi leuwih babari sarta hasilna oge leuwih nyugemakeun. Ngubaranana aya 3 rupa. Kahiji ku jalan operasi kankerna dipikeun tina badan. Umumna ngubaran operasi nu panghadena, sabab kumpulan-kumpulan sel-sel anu jarahat dikaluarkeun sama sakali ti jero awak urang. Salian ti eta, kemungkinan nyebarna sel-sel kanker ka bagian badan sejenna bisa dicegah kulantaran sumber sel kankerna geus dipikeun. Tangtu bae akibat operasi nimbulkeun cacad nu enteng, banguna gumantung kana gedena atawa tempatna nu katarajang kanker. Sakapeung masuk perlu ngajalankeun amputan atanapi motong anggahota badan. Kulantaran kasakit kanker sifatna progresif, sok beuki lila beuki parna serta nerekab ka sajen tempat, atuh perlu ngadiagnose ieu kasakit dina kaayaan nu kakara mimiti, sarta kudu gewat-gewat di ubaran. Lamun aya nu kanker bisa didiagnose kalawan pasti, perlu diayakeun operasi supaya tereh pisan cager, teu meunang leleda, ambeh ieu kasakit teu kaburu nganyaliara ka mana-mana. Lamun diengke-engke jabati kasakitna beuki parna teh kankerna jadi nyaliara, nepi kanajan dioperasi oge teu aya gunana lantaran geus aya deui sumber kasakitan di sejen tempat. Kadua, ku jalan di sinaran. Sinar-sinar nu dipake biasana sinar rongsen, sinar radium, jeung sinar-sinar isotop radioaktif nu sejenna. Ieu sinar-sinar teh ngabogaan sifat ngaruksak sel-sel badan. Sel-sel kanker leuwih gancang diruksakna. Aya golongan kanker anu bisa diubaran ku eta sinar-sinar, malah aya nu hasilna leuwih hade tibatan dioperasi.
Salianti eta cacad akibat panyinaran mah henteu sabaraha sarta ngubarkeun anak babari. Nu diubaranana teu ngarasa naon-naon, henteu hariwang seperti dioperasi. Tapi aya deui jenis-jenis kanker anu sama sakali teu bisa diubaran ku jalan panyinaran. Cara nu katilu nyaeta ku jalan make obat-obatan biasa. Biasana ieu cara dijalankeun lamun kankerna henteu bisa dioperasi atawa disinaran atawa gumantung ka macemna kanker. Sipatna ieu obat-obatan nyaeta bisa ngancurkeun sel-sel kanker. Nyegahna kawilang hal nu penting. Pangpangna urang kudu ngajauhan hal-hal anu bisa ngadatangkeun kanker. Make pakaian nu biasa ngajaga badan tina sinar-sinar sabangsa sinar rongsen. Namun lamun urang digawe di tempat nu ngagunakeun eta sinar, ngajaga kulit tina cacad kimia atawa cet-cet di mana urang digawe make eta bahan, kanker pinareup aya hubungan jeung turunan. Kulantaran eta istri nu sepuhna kungsi katarajang ieu kasakit kedah atos-atos, kedah sering-sering diparios. Pamariksaan bisa dijalankeun ku sorangan, istri ngeunteung dihareupeun enteung gede, awak buligir, kaayaan dua pinareup ditingali dina kaca. Nah ukuran jeung banguna duanana sarua atanapi simetris. Sanggeus kitu leungeun duanana diacungkeun. Kaayaan pinareup ditinggal seperti tadi. Oge bisa dipariksa bari pinareup dicabakan lalaunan ku sorangan bari dirasa-rasa. Lamun aya hal-hal nu nyurigakeun lantaran pinareup teu simetris atawa aya benjolan nu teuas, buru-buru menta dipariksa ka dokter. Loba deui kasakit dina pinareup sajaba ti kanker. Hal ieu bisa ditangtukeun ku dokter. Urang kudu buru-buru menta dipariksa ku dokter lamun dina badan urang aya benjolan atawa bisul biasa nu beuki lila beuki gede, aya persoalan dina kulit pangpangna karang, serak atawa batuk anu teu cager-cager. Komo lamun dibarengan batuk getih mah utah getih, kabehanana kaberatan jadi teu puguh waktuna, sarta kotoran banguna beuki lila beuki leutik jeung pacampur jeung getih. Lamun kaluaran getih tina palawangan sabada saresmi tangtu bae kasakit sejenna oge bisa mere gejala seperti di luhur. Pamungkas urang teu perlu sieun-sieun teuing ku ieu kasakit, tapi urang kudu waspada. Nu penting dina ngubaran ieu kasakit kudu gewat-gewat meungpeung kanker masih anyar keneh supaya hasilna nyugumakeun, ulah leleda diengke-engke. Tamat kitu cenah tah pamirsa, ieu mah panginten rangkeun panyakit anyar dina tahun 1860 nyaeta salah sawiosna kanker. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.